Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka tong sombong lah tanyaho modalna lah paling waya kieu mah kakara menang duaan ya gantian lah tambah tiris yeuh pokna kitu teh bari Noel kana bujur sari nu karek meuli krek ini batu hate sari panas amek di kitu-kitu teh eta Noel kana bujur ayeuna mimiti ngarti kana omongan anu duaan atuh dipikir-pikir asa teu ngahargaan cenah kana diri manehna. Sari nyarekan bari molotot kagabah teuing ngomong teh memangna kami teh dayang terus ngaleos bari hate mah lelenyapan sieun bisi kumaonam kemalire karena hujan anu tetap miripis. Leos Sari lempang maju ngulon geus deukeut ka pengkolan Kujang Pajajaran. Samad jeung Karmo kadenge pating cakakak seuri, seueuh seuri nginum bajigur. Am-am ngahuapkeun suuk anu ngadadak mesekan. Samad jiga nu heueuh boga duit barang daharna mani kop deui. Tukang bajigur ge rada kapalingan teu pati sidikeun. Teuing geus beak sabaraha keureut sepan boleh teh da puguh ngadaharna rikat pisan. Jigana wae Samad jeung Karmo mah geus ahli darmaji, ngadahar 5 ngaku hiji. Asa barang anyarnya euy. Luis keneh. Cek Karmo. Bisa jadi euy. Da beda rada galak jeung pamatihan keneh, tapi taun hartina pikeun urang. Nu anyar jeung nu heubeul sarua wae lah. Cek Samad ngahuapkeun suuk anu pamungkas. Regot nginum bajigur panas. Segelas teh bang. Karmo ngesongkeun gelas kosong ka tukang bajigur. Atuh gancang dieusian deui. Regot Karmo nginum bajigur panas. Jiga teu karasaeun da puguh bibirna baal katirisan. Puguh we nikmati banjur ku bajigur teh. Sabaraheun bang? Samad nanya kawasan nya rek mayar. Kalau sayang nyaon aden. Bajigur 4 gelas, suuk 4 bungkus, boleh 3, cau 4. Tukang bajigur ngahulang sakedeung, mikir bari ngitung. Ayeuna ngajawab magarkeun teh 600-eun cenah. Samad cengkat. Kada kodok kana saku calana jeung saku jaket. Malah Karmo ge nurutan. Tapi panonna melong ka kulon. Bisi leungiteun tapak da aya niat rek nyusul Sari. Duh, receh mang. Keweja lah. Bali lagi ngalibat deui ka dieu. Ayeuna rek ka Jalan Bogor heula nyokot duit ka babaturan ieu. Sama dari anaker ngomongna teh. Padahal kita tadi ge teu boga duit. Lah, lain kumaha itu. Mang teh modalna alit. Di anyuk mah kabot dan buntut bae. Jangan teu berjantan alen. Tukang bajigur teu mikeun lamun daganganna dianyuk ku jalma saliwat mah. Kowe Samad teh amek beungeutna geuneuk.
Teu percaya ka dewek sia. Akhirna sia. Nyangka teu gablek duit. Boro-boro pagaji sakitu sia. Najan 1 juta ge moal burung dibayar ku dewek mah. Jeung ira teuing make jeung mayar bajigur kudu 1 juta mah. Eueuh we sia doyot. Tapi sabar. Ayeuna keur eueuh receh yeuh. Da gua sakedeung. Moal lila tuh. Tukang bajigur kasima. Manehna teu bisa nemal kalah ngeleper jiga anu lilinieun. Hatena bagagel ngadenge jawaban kitu teh. Sedengkeun Karmo geus ngaleos ngahaja teu milu nyarita. Ridho teu? Hah? Diaju ku dewek. Sakedeung heula ka dieu ka Jalan Bogor heula. Cek Samad. Punten we aden. Bagi modal ahli teu aden. Jadi mau alamikeun lamun diaju. Duh, mau aden. Oh, gatuh. Di kontanan ku dewek. Yo. Samad ngalengkah kandeukeutan tukang bajigur. Siap cubet. Nampiling kana puhu ceuli. Atuh goak tukang bajigur teh ngagoak. Terus ngudupung kana tanggungan bajigur. Cubet ditimpah deui tarangna. Atuh leng tukang bajigur katur lengan. Tetempoanan naranyai kararoneng. Haha, lunas ya bang. Cek Samad. Bari ngarau sepancau. Leos init bangun tenang. Ari tukang bajigur can pati eling. Di pikiran anak selang-seling. Asa igat asa henteu tapi lila-lila mah sadar. Karasa tarangna nyeri jeung seueul. Ret ka kenca, ret ka katuhu Samad jeung Karmo geus eueuh. Ditinggalian teh asa teu pararuguh. Ningali nu ngaliwat asa marake bendok, asa marake iket. Cek rarasaan anak eta tukang bajigur. Aduh. Ya gula dia palona aja dikit. Aduh. Nah itu jelema jadi dua-dua. Di Barno. Aduh. Kunaon eta si Sageng tukang banos teh. Make ikat segala rupa. Kaos anu rek nyalung. Nah itu Barno teh jadi kieu. Aduh. Muhala deui na menika cida-cida teh nu galeo. Aduh. Eta si John tukang parkir dah. Tukang mie tek-tek dah. Nah, ditinggalian aing eta katelna kalah ka disusuhun, dipake tiung. Alah, aing jadi lieur kieu. Aduh, nyoba modal beak kieu. Ya Allah, Gusti, nah nasib teh kieu teh. Segala alering manusia baragajul jadi raga dunia teh mah. Aing baneagan duit 100 ge dibelaan hujanan tapi nah di maranehna. Bet jiga duga rela wae lalampahan teh. Tukang bajigur ukur kutuk geneng sorangan. Teu bisa magar kumaha dikitu-kitu ku Samad teh. Tukang bajigur meresan gelas kalotor bari ngararasakeun engka nyeri. Mun telebar ku dagangan mah hayang buru-buru balik lantaran sieun ku Samad jeung Karmo bisi daratang deui. Harita tukang bajigur inget ka Sari nu tadi init ka kulon dituturkeun ku 2 jalma. Tukang bajigur ngarasa melang lamun teu ngingetkeun kana dagangan mah hayang nyusul bisi Sari kumaonam. Tapi jika geus kitu kudu nah lar aya 2 jalma ngaliwat sing horeng patugas keamanan nu keur patroli nu ngahaja ngontrol lingkunganana. Tukang bajigur atoheun terus nu duaan teh dipegat reg areureun. Anu saterusna tukang bajigur mere laporan ka eta 2 patugas yen manehna geus karoroncodan. Lantaran diganggu ku 2 pamuda nu ngahaja ngadon jajan tapi teu mayar. Aya naon Mang? Cek nama waga gendir nanya bari malong. Apa? Abdi dulungan bieu teh aya 2 lalaki gejual jajan, sep genep ratusan langkung. Tapi mayarna teh kalah ka nyabok. Tuh, sareng abdi benyol siling yang kene.
balas ditambiling ya ditinggalian teh sepuguh ketinggalan teh asa dua-dua ningal bapak ge lah jika buta pangsisina nu jeuh ageng ya nanya di teh kemana we lu mohon gitu ya teh maka tingku asa iya asa aku lalieur gitu dah aduh sacabi gitu abis teh melang mar kita di teh aya budak awewe ulang kampung bapak lembang sorangan kakulon dituturkeun ku jajaka barangajul teh dah kumaha kitu mugi kerjaan tayungan we kaita budak teh hawa tos kitu bapak cek tukang bajigur dari anaker nyaritana bari papatajeng tutunyuk kumaha dedeganana hah lo sia urang majangkung leutik kitu bapak make jaket hejo nu hiji deui marada busaka make jaket hideung da kitu bapak oh non ya leos dua petugas keamanan teh laleumpang maju ngulon sajurusan jeung dituju ku Samad jeung Karmo eta dua petugas teh leumpangna gancang da hayang nyusul ka Samad jeung Karmo dina waktu nu sarua Sari keur leumpang sorangan di sisi jalan sakujur awak bararaseuh da teu malire kana kaayaan anu tetep hujan sirahna teu make tiung buntelan oge baraseuh hate Sari beuki bingung mangkading maju ka peuting kaayaan beuki pikasieun tujuan nu rek dijugjug can puguh karuhan lantaran ka jalan Patra Komala can nyaho jeung teu apal kaler kidul Rengki ari di kota mata kariwang jeung pikasieun loba jalma anu jahat jeung cunihin aing teh disangka naon atuh balaid teuing cek Sari ngomong sorangan karek ge cacap ngomong kitu kedepruk sadana leumpang tukangeun kebeg Sari ngarenya gret ka tukang cakakak aya nu seuri sidik pisan semua najan lompat ka sisi langit ge moal burung kabeudik rek ka mana hah bade ka mana neng sorangan wae yuk ulah leluasan ieu neng mending urang sasarengan sareng akang mending urang iwan jeung akang yuk cek Samad jolad lengkahna beuki panjang gep nyekal peupeuteuyan Sari ugoe Sari teh mending ngajenghok lesatkeun nanaon ieu teh lesatkeun Sari teh terjalan hayang lesot tapi tibatan lesot makalaka beuki pageuh malah mah Karmo milu nyekelan lamun ya agak ge wala naon ye karunya pokona mah ye bisi nyai kabulusan rek ka mana tuh hujanan wayak ieu alah halik nyingkah rek naonan nyekelan kami halik Sari babadug bari molotot tapi taya hartina tanaga lalaki duaan lain lawaneun ulah kakajat kieu atuh ya hayang geuleuh engke dina kasur atawa dina jukut jerkut toto jer dina jukut Samad dipaparaket nyekal Sari terus dibawa ka sisi jalan Sari adu lajer hayang leupas tapi batan leupas awakna kalah nyeri Samad jeung Karmo saihwan sapikiran jeung satujuan harita Sari dicekel kuduaan dibawa ka nu ieuh terus dipaksa sina diuk dina bangku baseuh da kahujanan ampun rek dikumahakeun kuring teh ampun cek Sari beak tanaga awakna leuleus leungeun nyeri ulah bodoh nyai urang teh tibatan leleumpangan bari hujanan leuwih hade urang nganjang ka surga
Enak gara di kieu. Aduh. Sok. Yuk. Mending ge. Tibatan leumpangan hujanan. Teh nganaonan. Tutur akang. Urang kana beca yuk. Cek Samad. Raga mang ngeleungeunna dada Sari. Lain rek urang ajari dinya mah. Tapi inget yen tadi Sari nuna duit di dinya. Atuh teh hese. Gorehel dompet Sari kapanggih terus dibuka breh duit lamaran menimetet. Ada puguh ladang kongkorong teh karek kapake keur ongkos wungkul jeung jajan bajigur. Ulah dicokot, ulah ampun. Bana kuringan sakitu-kitu da ulah dicokot. Ulah. Sari sabaraha kali nyebut ulah. Tapi Samad kalah seuri. Terus nyokot duit di jero dompet, duit dikukud. Taya nu nyesa. Lumayan. Keur ngahaneutan 2 botoleun. Pokna bari terus ngasupkeun deui dompet kana jeroeun kutang Nyi Sari. Bari rada ngopepang leungeun Samad. Puguh we Sari teh meuni tetar jalan bari jajantung. Ratug tetar jalan bari tatajong jaba keheul da duit dicokot. Jaba asa genyal karasana. Manehna nepi ka adu glajer. Geuning eta. Geus aya reaksi euy. Lah galak nyai. Mending ge nurut ngarah senang. Eta mending ngarharekeng gitu. Itu cekar mau bari ngarangkul Sari. Maksud nama hayang ngagalendor sabab kabita ku geulisna. Tapi tika jauhan aya nu ngagedi gelempang duaan bangun rusuh. Sabab geus nempoyen di dinya aya nu nyurigakeun harita teh Samad rada telik matana. Pok ngareos ka Karmo. Hati-hati mau. Aya jojongok euy. Bari nunjuk atuh ganjang Karmo teh ngaliuk. Alah nya euy. Pilah urang buru-buru. Bisi katawa manten euy. Cileung Samad luncat ka sisi jalan. Megat beca nu kaparengan ngaliwat bari jeung kosong. Reg beca teh eureun. Boga nama rongos amekeun. Sabab asa dikagokan ku Samad. Tapi Samad teu gugup pok ngomong. 10.000 kangin euy. Bawa deh ka Cikutra. Pamajikan ieu punung. Beudang dibawa balik. Tukang beca laler amarahna lantaran kaceos ku 10.000 mangkane ngelain duit saeutik eta teh. Bawa ka dieu, buru bawa euy. Samad ngagupayan ka Karmo. Atuh regeyeng Sari teh dipayang bangun hambang. Ajan tetar jalan oge dipaksa. Sari ceceritan menta tulung tapi brus kana beca. Dia ompet kuduaan. Sari teu walakaya sungutna dibekem ku Samad. Harita ge aya jalma di dinya teh tapi teu bisa naon-naon main ukur kalah kalalajo nulungan teu bisa da paur jalma-jalma teh ukur tingpal lohok bari jeung aya naon cenah si ditanya jeung baturna. Maju cak ganjang euy. Cek Samad. Celak tukang beca kana sadel. Geleser beca maju lalaunan. Beuki lila beuki tarik. Ngajugjug ka Cikutra. Nerobos ka jalan Cikaso. Puguh we Sari teh meuni tetar jalan hayang leupas. Ngan rokaya pada ngarejengan kuduaan. Meh bae becana tibalik. Jedog atuh, ieu beca bisi teh guling yeuh. Allah, loba bacot sia Mang. 10.000 perak lain saeutik. Batur mah namangan 5 poeun eta teh. Wah, cek Samad bari ngalieu tukang beca teu ngomong deui. Kadenge amakanana meuni ngahegak lantaran capek.
ayeuna urang kocapkeun patugas keamanan nu duaan. Barang nempo udaganana naek kana beca, manika kerot amek bareng bengelumpat ngudag beca nu mawa Samad jeung Karmo katut Nyi Sari. Kero salah saurang ngakorowok. Hei, beca, orang, beca, woi, beca, orang, awas lamun teu orang. Padituli lumpat nyusul beca. Puguh tukang beca jadi bingung lantaran sidik pisan eta omongan teh ditujukeun ka manehna. Ok nanya ka Samad anu keriweuh ngarejengan Sari. Baik deh, rek kabar ieu misalnya ya, tu petugas yang ditaweureun tuh. Ceuk tukang beca bari becana dikenoran. Heuda sieun ku patugas. Tong digugu. Da teh boga urusan jeung manehna. Ayo kancakan. Ieu pamajikan aduk-adukan wae. Boro, awas ulah ngaranek ieu. Ku dewek ditamahan deui ongkosna jadi 15.000. 15.000 kumaha? Itu nu budak beuki deukeut. Gancangan atuh. Ngabosena lae tau isya. Pira gue ya beca eleh kuno lumpat. Udah berat atuh. Jeung tengah jedog deh. Ieu beca unek-unekan ge ieu. Kang beca amak tapi keukeuh we ari ngaboseh mah. Heda kabita ku 15.000. Wah, naon tibang oreng saeutik. Sok gancangan. Beca terus nyemprung di jalan leutik ngan untungna geus jembling da puguh peuting. Pangna abus ka jalan eta teh tadi nama hayang tereh nepi. Tapi nyatana kalah lila. Sabab beca teh majuna teu lancar. Minang luak leok da loba pengkolan. Sarta loba mobil nu diparkir di sisi jalan. Katamah-tamah Sari tetep teu daek cicing, sesa tanagana dipake babadug. Ngajejekan Karmo jeung Samad. Atuh beca teh beuki teu cicing, sapaparet jalan sosoloyongan, malah makung sirek ngagaleong kana kamahlir. Tukang beca kukulutus bari ngahegak. Kumaha teh euy? Aduh, ngajedog atuh bisi dibalik. 15.000 boro. Jawab Samad teu kirim-kirim. Mitra kaum dangu sabot kitu kadenge sora serine. Tayohna wae patugas keamanan teh tepung jeung polisi anu keur patroli make motor. Harita motorna ngudag beca. Puguh we tukang beca teh reuwas. Manehna ngalieu ka tukang ari beca terus diboseh tarik. Ari ret kurilap serab ku lampu motor. Galeong reok julalit bro. Beca nyanggere dina kamadir. Tukang beca dibanting kana tihang listrik. Samad jeung Karmo patumpang tindih dina jero beca. Sari ngacerit reuwas tulung-tulungan. Heong sora serine parasyat. Acayeula mitra. Lampu motor nyangan beca, reg motor eureun. Memeh polisi turun. Samad jeung Karmo laluncatan kana pager kawat. Cileng kujubar kana solokan. Terus ngilas dilegleg poekna peuting. Puguh we nu ngudag teh mah digeregeteun. Bareng bengudag bari nyabut pistolna. Tapi lapur Samad jeung Karmin mubus panten ka pipir-pipir imah nu paroek jeung rumpil. Coba hubungi ronda malam, ayo. Polisi marentah ka patugas keamanan nu duaan. Balacat muru ka garduh rona. Nu saurang deui ngaler, maksudna mah rek ngepung musuh. Tapi lapur Samad jeung Karmo leuwih pinter dina kaburna. Manehna salasap sulusup kanu poek, sasalingkeran bari teu waleh waspada. Sedengkeun Sari masih keneh marurung lantaran katinihan beca. Ari tukang beca nyangkere keneh bangun anu ripuh. Da puguh tibanting kana tihang listrik. Jabat capek deui. Teu laloba catur. Sari dibawa ke tempat anu aman. Tukang beca ge nya kitu. Sari ceurik bakat ku sedih jeung nalangsa. Teu nyana bakal ngalaman kajadian gitu. Sal dibawa ku anjeun teh, Bang? Hah? Polisi nanya ka tukang beca. Nu keur diuk bari ngurutan palipisanana. Duka. Wah. Pokoknya mah panumpang we teh mah. Da abdi mah milari artos atuh.
Jawab tukang beca bari ngabayangkeun duit 15.000 anungan ukur kalangkang na unggul. Mang, coba ulah pada mikiran duit atuh. Kudu mikirkeun keselamatan jeung katertiban. Kumaha nu dibawa ku anjeun teh garong? Rumaos, abdi kirang daliti lah. Rumaos. Tukang beca tengah bantah. Sabab karasaeun ku manehna oge kitu balukarna. Ayo. Ayo dah mau urang ka kantor sabab perlu diayakeun paparisan. Pikeun udag nu jahatna. Sari jeung tukang beca dibawa ka kantor polisi harita keneh. Puguh we pikeun Sari mamatak namahan sedih jeung nalangsa. Lantaran bet ngalaman urusan jeung nu wajib. Padahal manehna teh asa teu boga dosa. Tapi dah kitu kanyataanana. Kapaksa Sari nurut. Sadatangna ka kantor polisi Cicadas, Sari jeung tukang beca dipariksa, sarta keterangan-keteranganna dicatat kalayan taliti. Tukang beca nerangkeun kajadian tim mitina, memang geus nyurigakeun tukang beca oge ngajentrekeun ciri-ciri Samad jeung Karmo nu kungsi katitenan ku manehna. Sanggeus rengse mariksa tukang beca terus ka Sari. Ari saja dengan anak. Abdi pun Sari. Naon margina tiasa babaragan sareng jahat? Tengah aja sasarengan Pak. Nanging maranehna nu budak ka abdi kawit tamah kieu. Darak-dak ku Sari teh diterangkeun ti mimiti tepung di tukang bajigur teh. Ditetek teh nu kaliwat tapi kadang harita. Tah kitu Pak. Sabaraha artos anu ical? Da kawitna teh ngical kongkorong kenging artos 30.000. Terus diange ongkos ti lembur dugi ka dieu, diange jajan bajigur sapalih. Duka sabaraha deui sasana mah da teu kantos sedih etang. Mung ayeuna seep sadayana Pak. Cek Sari teh bisa ngebejakeun anu tang tuh da puguh can kungsi dihitung deui. Cobi ninggal kartu penduduk. Da tengah bantun Pak. Sari lewas ditanya kartu penduduk teh. Da poho teu ngingetkeun kanu kitu. Tadi nyaurkeun kawit ti lembur. Ti mana lembur? Situ Raja Sumedang. Tujuan bade ka mana? Ka Bandung bade milarian pun lancek. Saha nu dipilarianana di mana linggihna? Kang Karmin, saur nama di Jalan Patra Komala. Tos kapanak? Nu mawi teu acan da kalah ngalaman kieu. Duh Pak, tulungan kada kumaha atuh abdi teh bekal seep nu dipilarian teu kapenak. Sari teu kuat nahan cimata. Harita keneh bedah hatena sumeredet sedih jeung inget takol. Polisi siap pikeun ngabantu. Tapi perlu data nu jelas heula. Keun urang cobian paluruh ka Patra Komala. Tapi nomor sabaraha bumina? Atanapi RT RW-na? Nu mawi teu terang. Sarang sade di Patra Komalana? Aduh Kak. Aduh, sulit atuh dan dengan jalma ka kota kieu mah kudu puguh alamatna, kudu puguh nomor imah jeung RT RW-na, ulah sambarangan. Sabab ngaran loba nu sarua jeung deui kota Bandung teh lega. Tapi polisi tetep bakal bantu. Moga-moga kapanggih. Hatur nuhun Pak. Sari bungaheun lantaran asa aya anu nang dayungan. Aya nu mantuan bingung. Tapi samemeh Karmin kapanggih. Kapaksa anjeun kudu di dieu nya. Kudu di dieu heula lain ditahan. Tapi pikeun ngajaga keamanan bisa aya deui kejadian nu model tadi. Sajabati kitu anjeun can jelas nah urang mana nu sanyana sabab teu bisa nemongkeun KTP. Tah sakitu. Mitra kaum dangu atuh saterusna Sari dipernahkeun heula di kantor daya tempat khusus. Sari teu dilalaworakeun, dibere dahar sacukupna sarta kasehatanana diperhatikeun. Atuh Sari teh rada regreg. Beuteung nu lapar kaubaran boga tempat anu iuh bisa disalin ka laenna luasa. Ngan rokaya batin teu teteg sabab rajeun teh merenah di kantor polisi. Nu carana asup kadinya ngaliwatan kajadian nu matak reuas.
satunggah balewat tangan kacaturkeun komandan jaga peuting eta marentah ka anak buahna pikeun ngayakeun panalungtikan nu taliti ngeunaan 2 penjahat nu beunang kateranganana teh sarta dicokot hiji kasimpulan yen nu duaan teh mirip-mirip 2 penjahat nu kungsi kacerek sababaraha waktu ka tukang kahiji katara dina cara-cara ngajalankeun kajahatan kadua tina dedegan jeung cara make pakaian atuh anggota polisi harita keneh ngayakeun hubungan jeung nu sejen mere informasi yen aya residivis nu ngajalankeun deui kajahatanana di daerah Cicadas jeung sabudeureunana. Sekarang coba adakan patroli. Besok siang cari saudara Karmin ke Jalan Patra Komala. Walaupun alamat tidak jelas, usaha tetap harus dijalankan. Anak buah ngajawab Danes. Geus kitu ngajalankeun tugas masing-masing nu kana motor, nu lempang jeung nu ngahubungi pos-pos ronda. Di kantor polisi tinggal 2an nu tugas ngajaga pos. Sari ngahuleng di kamar heureut dicangan ku lampu listrik 10 watt. Sari ngalamun. Ingat ka inung bapa jeung inget ka Karmin nu can puguh di mana ayana. Dah Gusti, nah abdi teh bet ngalaman kieu. Horeng teu gampang dengan Kang Karmin teh. Ya Allah, bagi Gusti napangkeun abdi sareng anjeunna. Da Gusti makawasa sareng maha uninga. Kada naon-naon anu karenapan ku abdi. Cek garenengna Sari bari ngumar Cipanon. Beungeutna pias ditapuk reungit. Peuting beuki jempling. Hawa karasana tiris. Sari murungkut bakat ku tiris tapi teu bisa magar kumaha da puguh teu boga simut. Kantor polisi lain hotel. Didinya ukur aya samak saheulai. Eueuh bantal-bantal acan. Puguh Sari teh beuki sedih. Sakapeung mah boga pikiran hayang balik deui ka lembur. Tapi duit beak moal boga keur ongkosna. Duh, milik teh kieu-kieu teuing. Harianeun ari si bangsat duit ngan sakitu-kituna teh kalah ka dicokot. Hutan kieu adi di kota magarekeun ti kabetaheun teh buktina mah ti kasediheun. Jeung eueuh pausahaan mending di lemur we ngalah-ngalah tutut neangan keur piusahaeun atawa buburuh nutu. Cek Sari teu leum-eulem. Maido kana kahirupan kota nu memang kanyataan nu karanapan gumanehna mah pikasediheun. Mending keneh di lemur cenah bisa neangan tutut gitu. Geus meunang loba dijual. Aya pajeng pisan tutut teh mitra. Hah, puguh ege. Di kota teh kalah ka mangih pikasediheun. Da puguh ari jual ari cilaka Sari teh. Heuh sakitu ge untung ukurkeunna kana harta. Coba kumaha lamun kana diri. Leuwih cilaka. Sari nyoba-nyoba ngagoler dina samak. Maksudna mah rek sare. Tapi reungit napuk mending ngagulung nyarocoan jiga nu paheula-heula. Mun barisa ngomong mah pasti pahibut bari surak. Asa aya nu ngandeuran. Eta reungit lamun seuk bisa ngomong gitu. Lamun reungit bisa ngomong. Atuh Sari teh boro-boro bisa sare keur mah tiris katurug-turug ditapuk reungit tungtung plak deui nepakan reungit bari teu eureun-eureun gageleneng. Gancangna carita di wetan fajar geus hibar jangjang peuting geus ngalingkup pasar geus rame ku nu balanja. Sora mobil geus karep deui tukang beca pabuis mawa nu balik jeung nu rek balanya. Harita para anggota piket peuting eta geus daratang laporan ka komandana yen tugasna nihil teu mawa hasil. Samad jeung Karmo teu kapanggih lacakna. Berai beurang langit cedeum keneh. Panan poe can aya tanda-tanda rek temong. Hawa isuk karasa tiris. Tapi terjadi panghalang pikeun nu arusaha. Da buktina najan tiris jeung laleur oge tetep rame hari pasar. Harita Sari hudang terus kacai daya anu nuduhkeun ku salah saurang anggota piket. Kira-kira jam 7
Sari geus mernah dibere kopi sagelas jeung roti bakar. Komandan jaga jeung anggota piket geus digilir. Tugas jeung itu yeuna geus serah terima. Sagala rupa pasoalan geus dilimpahkeun kanu anyar. Urusan Sari ayeuna dicekel ku petugas anyar atuh teu diengkekeun deui harita keneh. Komandan jaga marentah ka salah saurang anggotana pikeun maluruh anu ngaran Karmin ka jalan Patra Komala. Sari bunga sabab pikeun neangan Karmin teh geuning lain ku saurang dua urang tapi dibantu ku anggota polisi minangka pangayom nagara pikeun nulungan masyarakat anu katideresa. Alhamdulillah geuning aya anu bela ka diri aing. Ya Allah, moga-moga tujuan abdi sing enggal hasil, sing patepung jeung Kang Karmin. Teu aya deui pamuntangan abdi angin ka Gusti. Cek Sari ngomong sorangan, manehna ngadaweung dina kursi deket lawang bari nitenan kendaraan anu pasuliwer di jalan raya. Kota Bandung rada bengras meusan. Lantaran geus beurang mah langit ge mimiti caang. Mega nu tadi nangayang geus nyingrai, nu akhirna brai poyan. Paron poe nyorot nyangan Kota Bandung. Harita kira-kira pukul 10, polisi nu ditugaskeun maluruh Karmin geus parat mapai jalan Patra Komala. Unggal imah didatangan neangan ngaran Karmin. Tapi teu aya nu ngaku da puguh-puguh kateranganana. Malah ka imah Basri gesanya mah datang. Tapi harita ngan aya dena unggul keur ulin jeung babaturanana. Atuh dina mere katerangan teh teu jelas. Malah mau keur nyebutkeun ngaran bapana nyatana Basri. Nu akhirna polisi ini deui kanu sejen. Saenggeus bea kapanasaran. Ditugaskeun neangan Karmin teh balik ka kantor, laporan ka komandan. Lapor, tidak diketemukan. Nama Karmin tidak ada di sana, Pak. Kitu pokna lapor ka atasanan. Harita keneh Sari disaur ku komandan. Sari gancang nyampeurkeun jajantung ratu gayang geurang ngadenge kana beja ngeunaan Karmin. Geek diuk nyang hareup ka komandan jaga. Petugas geus ngajalankeun tugasna. Neangan nu ngaran Karmin ya. Tapi hanyakah jalma nu diteangan teu kapage? Teu aya di Patra Komala anu jenengan Karmin. Kitu katerangan di komandan jaga atuh puguh Sari teh meni ngahulang. Hanjelu ngadenge beja kitu teh. Upami tos kieu kumaha atuh abdi teh Pak? Geus aya putusan, anjeun bakal dipulangkeun deui ka daerah asal. Nyatana ka Situ Raja Sumedang ya. Ongkos ditanggung ku pemerintah. Dina halieu polisi nu tanggung jawab ya. Tuh Bapak, da abdi teh hoyong tepang sareng pun lanceuk Pak. Moal aya hartos tawang seloge ari pun lanceuk teu aya mah. Tulungan mugi kersa maparin widi ka abdi. Kangge milarian pun lanceuk Pak. Ceuk Sari terang-terangan manehna teu hayang balik ka lemur lamun teu bareng jeung Karmin. Kahiji era ku kolot, kaduana sieun ku balad Mirja bisina teuli. Cuma cager wahara mitra hanya ka kabujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana para atosanna, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.